Materi lain tina sisindiran nyaeta ngeunaan wawangsalan. Naon ari wawangsalan? Nyaeta sisindiran pikeun nebak hiji barang. Siga tatarucingan hiji barang tapi anu disindirkeun. Eta disebutna wawangsalan. Ciri wangun wawangsalan aya 2 padalisan, tiap padalisan 8 engang. Padalisan hiji disebut cangkang, padalisan kedua disebut eusi. Guru laguna A jeung I dina harti padalisan hiji jeung 2 eta ngabogaan guru lagu anu beda. Urang nyieun contoh hiji wawangsalan seperti kieu contohnya, urang tulis belut sisit sabah darat. Artina aya belut sisitan sabak teh hirup atau ayana di darat. Aya belut sisitan ayana di darat. Nah, urang tulis eta padalisan kahiji disebut cangkang, nanyakeun hiji barang naon anu disebut belut sisit sabadarat teh. Dina padalisan kedua aya kecap anu murwakanti jeung barang anu ditebak. Di dieu urang cirian rai. Tah ieu teh kecap rai naon anu sarua jeung kecap rai patali jeung pertanyaan di luhur. Maka wawangsalan tadi wangsalna nyata orai. Jadi belut sisit sabadarat jawabanna orai sabab aya kecap nu murwakanti jeung kapi rarai. Ieu contoh salah sahiji wawangsalan. Kedua orang tulis misalnya aya dina padalisan cangkang alat ngitung dipencetan. Naon barangna? Nebak hiji barang naon sih ari alat ngitung nu dipencetan? Dina padalisan kedua aya kecap nu murwakanti jeung barang anu ditebak. Sing bisa miceun kokotor. Tadi de tor urang cirian naon nu kecapna sarua tungtungna tor, maka ieu wangsalna alat ngitung dipencetan teh nyaeta kalkulator. Sebab tor didinya murwakanti jeung kokotor. Nah, ieu contoh kedua seperti itu wawangsalan. Saterusna urang nyieun wawangsalan nu wangsalna atau barangna geus aya. Jadi lamun tadi mah nebak hiji barang, ieu mah barangna geus aya. Misalna wangsalna teh nyata bedug. Nah, kecap bedug, dug sasarwaana jeung kecap naon wae misalna ledug atawa budug atawa bisa wae misalna beledug. Nah, dug urang sarwakeun dina bedug nyaeta ledug, budug, beledug. Kulantaran wangsalna bedug, ayeuna urang jieun padalisan kahiji nyieun hiji pertanyaan nu jawabanna teh nyaeta bedug. Contoh, dina padalisan kahiji urang tulis kendang gede di musola. Nah, kendang gede di musola aya pakaitanna jeung bedug. Tah dina padalisan kadua tadi kudu aya saora nu murwakanti jeung kecap bedug. Urang tulis misalna budug. Nu budug di udag-udag. Tah dug dina kecap budug sarua jeung bedug. Ieu contoh wawangsalan lamun barangna geus aya. Sakitu hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.